Andi Ranjani sareng Sepi Pratama bakal ngiringan anjeun pikeun sababaraha menit ke depan. Kabeneran sareng dina poe Minggu ieu rencengan abdi Raffi enggeus aya di Taman Helang Bogor. Pikeun nepikeun informasi ngeunaan kaayaan Taman Helang dina poe liburan ieu. Nya abdi bade nganturkeun eta ka Raffi di tempat. Terima kasih kepada Andi Ranjani. Di sini saya sedang melihat situasi di Taman Helang begitu ramai dan juga asri dengan sejuk yang mendalam. Selanjutnya kita akan mewawancarai salah satu pengunjung. Ayo ikuti saya. Sini, yuk. naon? Abdi bade naroskeun beberapa hal. Naon ya? Apakah tidak mengganggu waktu? Itu biasa. Oke. Nah, di sini sama-sama. Oh, namanya Abdi teh Udin Sugandar. Akang teh di sini pelajar atau bukan? Oh, Abdi teh ayeuna pelajar. Ayeuna kan pelajar, jadi di sini teh ngapain? Apa ada acara khusus? Ada cuma di sini saja bisa semua. Tadinya teh Abdi teh bade ngerjakeun tugas babarengannya jeung babaturan. Tapi teh babaturanna ulun dateng, Abdi unggul. Itu jadi ayeuna mah. Kasihan amat ieu. Sedih. Teh kunaon masih aya di dieu? Oh, Abdi teh pan sasahanya nu bareng. Nah, jadi Abdi teh ngalikeun we kasih penting tah sabudeun. Beli jajan tadi sabudeun tah. Pan aya taloba. Video ge ngeunah. Video Di pendapat akang tentang Taman Helang ini teh halus pisan sih ieu teh. Halus. Pemerintah oge dieuna pas di tengah-tengah kota gitu. Jadi ngeunah mangga dieu liburan ka dieu bareng keluarga. oke, terima kasih akang udah ganggu waktuna apura bisa ganggu waktu akang. Tenang. Ya, makasih. Begitulah situasi Taman Helang ini. Kita bisa melihat di sini banyak orang ya, dan kita juga sudah mendengar salah satu pendapat pengunjung di Taman Helang ini. Nah, sekian dari saya, Muhammad Raffi Rizkyandi, kembalikan ke Andi Ranjani di studio. Hatur nuhun ka Rabi pikeun nunjukkeun kaayaan Taman Helang dina poe liburan. Janten anjeun resep ngahmatan Taman Helang. Warta dina waktos anu sami nutup program eta kanggo liputan siang. Abdi Sepi Pratama, Abdi Andi Ranjani sareng awak media anu bertugas dina poe ieu mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri. Selamat siang.